Idin, ari si Udin mana? Nungguan di imah. Idin, rek jajan heula moal. Rek jajan naon? Terserah Idin we. Jajan gorengan we deal, soalna di imah teu goreng-goreng, teu kabeli minyak. Ya geus urang meuli gorengan heula. Deal, Idin nungguan di luarnya. Nah aku naon? Ku deal nu meulina, Idin nu nuangna. Mangga, bade meser naon? Bade meser gorengan, tos aya. Aya, bade naon wae. Sok ka dieu siana da moal dihakat ku Mang oge. Mang, 10.000 we. Naon wae? Bala-bala, gewu, cipuk, comro. Oke. Sok diuk heula, combrona keur diparut heula. Mang, geus acan, lila-lila teuing. Sabar atuh. Sabar we, geus sajam. Buru Mang, bisi dibom. Ulah atuh hampura. Kudil, geus acan, lila-lila teuing. Acan Din, kalem heula nya. Ngeunah-ngeunah maneh diuk aing ngajentul di luar siga tangkal cau. Yang geus ka dieu diuk heula. Dil, kamana ieu nu dagangna pae kitu? Sigana mah teuing keur modal heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudil, naha lila, geus di mana heula? Geus meuli gorengan heula. Meuli gorengan ti mana? Ti Garut. Lila-lila teuing. Diuk Dil, kos keur upacara we nangtung. Din, si Abah mana? Di dapur keur nyiapkeun tajil. Ari si Idin ka mana? Keur ka cai. Udin, naon Udin? Buru ka dieu tereh buka. Kela keur modal. Modal wae atuh kos manuk. Alah ngeunah kieu dieu mah teuas modal teh. Abah nuju naon? Biasa we Dil nuju gegero. Rajin lah Abah. Lain rajin, bantuan si laing teh ngadon ngajentul di dinya siga teko. Sok kuku dia dibantuan ku doa we bah. Idin, adan teh jam sabaraha? Tungguan we. Kurang nanya sok jam sabaraha adan teh. Dia geus ngomong tungguan we. Idin ge teu apa adan sok jam sabaraha soalna teu boga jam. Gandeng si laing teh kos turais wae. Allahu Akbar, Allah. Ta geuning adan. Alhamdulillah adan oge. Sok gera buka wayahna we jeung seupan hui kulub sampe da minyakna langka.